kurang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan sebeh eta berapa anjing pengen mah sabobok sabobok ente sebeh teu berkah nah boga tanah sehektar di pelakan kacang tapi hasilna di pelakan jagung hasilna di pelakan cabe hasilna eta teu berkah tapi orang boga tanah yang sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu di pelakan dander Masya Allah begitu dicabut teu kabawa ku 10-an teu kabawa ku 10-an dorong satangkal teh samobil losbak masa ke Garut tuh Garut Agustus nah kamari di Garut Agustusan sa mobil losbak hiji tangkal dangder sa mobil semua pengalaman hirup otak-otakan di pasar kemis di pondok kecilongok sekali-kali eta karena berkah pasti Masya Allah cerita soal tanah lain kuluasna tapi hasilna cerita tentang dahar lain kulobana tapi berkahna nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kakuatan mun dahar teh mah deui bisa dipakai ibadah hampang dipakai ibadahna dahar urang udang dipeting teh yuk orang toak kapang karasana begitu nempok ke kamar dipendi kere berkah yuk udah kadahar naon ya budak kieu kajen kuku mah ge kajen teh paingan teh dae gudang roti kula leungit itu berkah itu berkah begitu berkah mah hampang sholat berjamaah hampang tawaf hampang pakai ngajina hampang ngaranna kadaharan berkah anu kasaksian kukula datang ke Mekah ieu mah ieu dia tadi ieu mari lu kabeh dia si eta Masya Allah tidak kadaharan ala berkah nah ilmu ge sarua lain kulobana ilmu udah meninggal ilmuwan ulah ke luar negeri ulah internasional nasional sabaraha profesor di urang lamun ngabahas tentang filsafat ngabahas tentang fikih ngabahas tentang tauhid kekawadahan kota urang jangan nama profesor bejeuna tetapi katinggalina ku urang boro-boro salat berjamaah salat sorangan yang henteu ilmu teu berkah bukan situ ngaran umur kurang kumaha jelema nu karolat ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina di Jepang loba kene anu 140 tahun 120 tahun 100 tahun 90 tahun loba di urang ge loba 90 80 lebaran bae aya tamu ka imah ulah ditanya haji sabaraha umur alhamdulillah cenah haji 130 ya Allah 130 nyaritakeun nya zaman Belanda zaman Jepang bener berarti ieu mah nah loba urang di dieu ge anu panjang umurna tapi teu daekeun ka masjid teu daek ka mushola teu daek ka majelis taklim naon hartina panjang umur lokos kitu ngaranna teu berkah teu berkah sebab teu ziyadah fi taat teu ziyadah fil khair nah aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah aya jelema ieu di 80 tahun ieu jadi dalam kurang boro-boro jadi wali tentu kadaleuna beungeut tadi di rumah kitu nah aya jelema 20 30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ke Gusti Allah min jumlatis sholihin aya 90 tahun 80 tahun jangan dengan kiloan nyampe ke mana goblok gorenganan zikiran opat nah iya pagawean di
di Panongan dah pas kalian. Jadi balik orang Panongan ini mah orang Korewe. Dasar rumah Korea jeung Panongan mah. Nah iyalah udah nyaritakeun barokah ya. Lain ku luasna lahan, lain ku lobana harta. Jangan naon loba harta tuh hotel aing, tuh toko aing, tuh sawah aing. Tetapi dongengna masjid nang manehanana, pasantren nang manehanana, majlis taklim nang manehanana. Jangan kok bos kitu gara berkah. Tapi orang boga harta tepati loba. Alhamdulillah tuh masjid nang simkuring, alhamdulillah tuh majelis taklim, tuh musola, harta berkah. Ketika maut nikmat maut harta numilu, anak numilu, tetangga numilu, iwalti amal perbuatan orang numilu. Cukup boga harta pakai gak bangun masjid orang maut kejero kuburan. Masya Allah sekurang teh aja saha kasih pangat pula masjid sebenarnya. Masjid di mana? Masjid di Korea lu menang bangun Pak Haji teh. Ya Allah nyawa itu bapak ini bangun kabeh kaset yang mana jadi seni aja pengen di maut saha jore aman saya ayo baca terbuka babaturan kursi saha ieu nih pokoknya babaturan maneh yang terbuka babaturan kursi saha ieu ini eta balik kipas di masjid panai lalu tadi bangga bangun masjid sih mah balik kipas servis itu dibalikkan dulu alingan ya Allah ya Rabbi Masya Allah iyalah berkah loba santri yang sakadar bisa amil, bisa jurumiyah tapi bisa ngamalkeun di samping mereka batul isolul khair ilal ghair nyampaikan kehadiran ka batur bisa namil sampaikan bisa na jurumiyah sampaikan jangan sakit bisa teh bari terus kumanehna dididikeun ka murid-muridna dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun mun titah lagi samsiah teu bisa kita ukudul juman teu bisa kita jamul jawamet teu mampu maca tafsir anu gede teu bisa ngangan amil jeung jurumnya tetapi batur bisa bentar tadina teu bisa maca kitab jadi bisa tadina teu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa ieu ilmu saeutik tapi manfaat ieu berkah ngaranna sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur kula di Ambalaya geus pokona teu boleh caritakeun batur kula di Serang batur kula di Pandeglang Bandung nya kasep nya gagah nya pinter eueuh deui babaturan pang pinter si eta di pondokna ge mun nanya naon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna. Masya Allah kuari jadi hadam bupati eta musibah kiai mah hadaman bupati itu musibah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah kiai musibah eta kiai lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara musibah teh nu geus kitu teh hatena tetep malek megeunep moal aya katenteman sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu geus kitu kiai mah saya maca amir maca jurumiyah salah bae nya salah tah eta karena berkah urang teh endek ngamalkeun ilmu supaya berkah urang dek usaha leutik tapi berkah urang dek ngalaksanakeun tugas urang teu kudu gede-gede jadi presiden jadi lurah bae ge kudu ka sorga nu sabenerna
Entah kudu jadi polisi jenderal balok nanti dia datang ke genep. Emang kayak balok ke genep? Balok kelapa malah. Kata kudu cukup jadi kopral. Tapi ngamalkeun karena aturan-aturan kakopralan surga berkah. Nah, urang lamun nyarita ke negara asup urang ke negara puncak, masya Allah surga dipakai karena ke seluruh manusia sadunia. Urang Amerika lamun geus ka puncak, masya Allah nikmatin. Urang Turki lamun geus ka puncak pohara. Urang Mesir lamun geus ka puncak, gideus. Komo urang Arab mah lamun geus ka puncak surga pohara puncak teh, tapi keberkahan anak eleh ku Mekah. Dideuleuh urang di Mekah gunung batu, jalan batu, segala rupa batu. Tapi setiap jelema asup ke Mekah hayang ngalaksanakeun ibadah Allahu Akbar. Tapi ketika ka puncak minimal bali jagong dinu anting laut gede sabelah ya. Ukulnya pan sok diajak yana teh liwat ka Garut. Eureun di puncak, ulama di puncak teh ka masjid, nya mah lain. Ka mana ya di penjeleun. Beuki obat. Harapan lain jagong tukang jagong. Itu blon ya. Itu minimal. Kebelah itu dan nu mabok di puncak, nu zinah di puncak, meeting urusan perkorupsian di puncak, jelema ngalaksanakeun tugas-tugas anu bakal diselewengkeun di puncak. Puncak teh ieu adalah negara juri. Teu berkah. Tapi ketika orang asup ke Mekah, masya Allah gunungna batu, jalanna batu, sekitarna batu, panas anu luar biasa. Tapi ketika datang ke Mekah hayang ibadah berkah. Jelma ku datang na bae ke Mekah teh geus leungit dosana lantaran dipapang ku malaikat. Alhamdulillah. Lain sia. Dia mah bener dosa ke Mekah ge. Ya Allah ya Rabb. Nah, coba datang ke puncak dipapakna ku saha? Usaha? Tuh, nyaho nah inilah karena teu berkah. Penuh ujian. Lamun urang nyaritakeun hiji siki. Ngaranna siki korma. Naon bedana korma jeung karma? Naon? Lain. Ai karma masih kena dua, ai korma masih kena dua. Satu dana, korma jeung karma. Iya korma dipelakeun di tengah-tengah batu. Kedaekeun dia mah dipelakeun di lain batu. Dipelakeun di batu, pasir. Batu paling hebat mah nama. Di pasiran di dinya. Jadi lucet urang mahnya jadi sih. Jadi di tengah-tengah ieu batu tengahna di pasiran setipe jadi masya Allah. Cek pikiran urang isi kumaha bisa jadi kosir ngagedean nu eleh batu na bongkar batu tersebut ku akar korban. Mulai batu nyingrai tina hiji siki masya Allah batu eleh bude tangkalna deh buahna nu luar biasa berkah ieu hiji siki. Nah perjuangan berarti kudu lobaan saeutik ai berkah mah bakal indah. Gula lamun nyaritakeun Kiai Haji Abdul Muthalib teu gede ilmu nama mun cara pencak kajahoan tina gerak kuda-kudana sajuta kali ngomong Haji Pendi bisa pencak pokoknya di dalam banget ya mah pepencaan gitu gitu mah lain deui itu Pak lagi lain deui pernah nyana pepencaan di Demak aya batur gula nu bisa di tengkas agak terkabuli dari itu ulah ge jadi aduh masya Allah ya si Pendi kena hebat ngaguli ngajengkang bae ngaguli ngajengkang eta ngaranna omong kosong iya diberkah ilmuna biasa baik tapi Allah mere berkah
muridna alhamdulillah tadi teu bisa maca amil jadi bisa, teu bisa maca jurumiyah jadi bisa, mulai dipetakeun dina maca sapina sulam jadi bisa. Ieu ilmu leutik tapi berkah. Dibandingkeun jeung sagala bisa tapi urang nuturkeun. Wujud bangunanana kakula geus ngomong kiai, engke lamun anggeus wayahna cenah kiai ieu mah dihaturanan geus 2 kali ngomong hayang gunting pita baheula geus pondok bari majelis hayang didatang insyaallah kakula geura anggeuskeun bae. Ya Allah anggeus jeung jelema-jelemaana. Nah, ieu carita berkah. Teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamal ke berkah. Nah, teu kudu loba boga tanah tapi hasilna, teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat. Ieu ngaranna berkah. Di Indonesia ambalaya hartawan, ambalaya jutawan tapi teu berkah. Tapi nu paling sedih lain masalah nanaon, masalah kamawatan seseorang yang nulis diberi berkah ku Gusti Allah. Muridna ayat masyarakat anu tatadida poe jadi nyai-nyaya di keluarga mulai halimpu pinuh ku kabarokahan tapi ternyata dipundut ku Gusti Allah. Ieu paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endek calonna ku hari ambalaya nu lapor ka kula si ieu deuk calon, si ieu deuk calon, si ieu deuk calon ku hari teh geus aya 3 rek calon bupati tapi calon kiai mah rugi. Aya di pengen dinyalonkeun kiai atuh sanu daek kiaian punya aya lain di solear mah geus jana kiaina sabodo ka ditu we cenah kiai tapi di solear mah aya buntutan buka coba pakai ayat tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah kesedihan anu paling luar biasa. Lurah mah maot ambalaya, calon bupati maot ambalaya, gubernur maot ambalaya, presiden maot disatukan dengan siap jadi presiden ambalaya. Tapi kiai maot masya Allah saha anu siap sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah. Ambalaya kiai nu sakadar ilmiah mah ujug-ujugna nyieun yayasan lain salah dengan kiai sekedar ilmiah teu salah minterkeun cuman mayoritasnya lain ke Allah hanya sekedar jang beli mobil sekedar ngaluasan tanah sebab naon iluh ku administrasi jeung saja banyak proposal itu salah sekedar kejaran ilmiah ampalaya pasti itu tapi ini lo kejaran lillahi ta'ala ridho Allah pasti dia romongkeun pasti dipakai kahewa pasti kusarerea ge mimitina hungkul kaditu nama sakumaha tadi siki korban dipelakeun disagedengeunana batu nyaringkam kabeh asal beneran siga siki korban urang metakeun ilmu di sisi di bibir bakal loba tapi ketika urang lurus cara tangkal korma bakal nyingrai bakal mental kabeh ge. Nah iyalah jadi contoh lain nangkula teh bahasa kitu teh bedang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkeun seperti eta sebab dina Tirmidzi dina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepat teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepat lempang lalaunan teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang teu bisa bari ngorandang ge bari arsod-arsodan nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah sakitu berarti sabisa urang ibadah ka Gusti Allah Allah maha memperhatikan Allah maha mengawasi Allah anu ngawasi tapi Allah merek pengawasan khusus ka urang
naon pengawasan khusus ka urang malaikat di diri urang aya dua malaikat belah katuhu ngaranna malaikat raqib belah keca ngaranna malaikat atid mayal fizumin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib pencatat pengawas amal-amal nu bagus, atid pencatat pengawas amal-amal anu goreng. Setiap langkah urang pagawean urang, setiap omongan-omongan urang aya catatanana dijadikeun buku. Ketika urang maot jaga yaumil mahsyar buku urang bakal didatangkeun ka urang. Nu narimana make leungeun katuhu indah pasti salamet. Nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka. Nu paling cilaka diterima utonggo. Mangkali lain urang nyokat buku datang ke urang. Ketika orang dihujanan buku teh make leungeun katuhu dari mana indah. Ya Allah teu kudu hese, bukan ku urang positif kabeh, salatna positif, puasana positif, zakatna positif, hajina positif, dan amal-amal lainnya positif, tinggal seuri teh urang. Ketika amal urang nu goreng cekel ku kenca langsung dibuka ku urang kabeh negatif kuayana segitu raga uri kadieuna ngantosan dan pas diperkirakan mual ke bedag cek urang ieu mah mual ke bedag jadi berangkat. Nah itulah patali sareng acara di dieu awal nama rek dieu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sering nyaritakeun maut, bahkan lain nyaritakeun nyaksian jelema nu maut, lain nyaksian nu maut deui bahkan nyalakeun, lain nyalakeun deui nguburkeun bahkan Haji Pendima lain sakadar nguburkeun asup ka jero kuburan bahkan nyana pernah di jero kuburan teh nyobaan sedang teh jang aing pernah cobaan batur mah nyobaan teh baju sendal nyana mah kuburan ge geus coba. Nah gila belum ada beri gula atau kuburan itu kudu dicobaan yang kayak bakal. Ya Allah ya Rabbi ayah jangan mana pasti tapi lu dimaksud teknik sakaratul maut pernah nyaksian nyalakeun mah komo mandianana nguburkeunana tapi tedek ngerenyet hate tedek ngerenyet artina ngerenyet teh aing bakal pae ai kulaona ngorake eta si eta lamun ku urang ieu na diambelan di pende mah geus bau kuburan tapi tetep bae encan aya ngerenyet berarti ieu hatena dangkal. Bila mana tengah-tengah terdangkal ayo pernah nyana ningali anu sakaratul maut ceri ulah heran saumur aja nama can orang leuleun paeh teh ceri ieu mah ceri aya naon heran manya mah ceri ya biasana nya nama kan nu paeh teh tilok ceri ieu mah ceri bener horeng mantan kabogo. Allah ya Rabbi kayak sakituna di rumah. Masya Allah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horengangan
maut eta ngeri gementak disebut nage diucapkeun nage sakarat. Nah, sakarat eta mabok. Wajaat sakratul maut bil haqq, datang ngerina maut kalawan hak, kalawan benar. Dijelaskan datang sakaratul maut kalawan hati, lain sebener-bener na bener, hartina bener teh jageus katingali kurang. Jelema teh di sisieun urang maut, anak urang kadang maut teu heula, komo nu saluhureun mah, tapi aya bahasa bil haqqi, horenganan kahakan maut eta bakal karasa ku urang. Aya nama jelema teu iman ka Allah, kafir ngaranna, musyrik ngaranna, munafik ngaranna, ketika nyana sakaratul maut kakarak nyana ngarasakeun hak lain sapaeh-paehna. Kuari teh kuari ye. Iman mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Tetapi terus bae mabok, terus bae zina, mangga teh teuing. Terus bae korupsi, terus bae usahana riba nu di dahar riba urusanana terus bae urusan ribawi atuh mangga teh teuing. Ketika sakaratul maut bil haqqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong ku manehanna nepi bakaleunana neraka, anu korupsi katigali ku manehanna jelas ojay-ojayan ge neraka, anu ngridit ku ari mah loba nu teu percayaeun engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam. Makanya ieu anu ngararaji marawa motor kreditan kabeh. Nah, kuari mah kuari. Lah kiai ieu lah kiai ieu. Sabodo aing mangan gabejakeun doang. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba, nu halal teh jual beli nu bener, tapi riba mah ku Gusti Allah diharamkeun. Kuari mah biasa bae engke jaat sakratul maut bil haqqi, bakal katembong ku diri sorangan jelema anu ngadahar riba bakal ancul-anculan di neraka jahanam. Lain gitu geus jadi ridit. Ya gilu-gilu gang kosong arti. Ya Allah ya. Jahat sakaratul maut. Datang sakaratul maut nyeri, lumayan teu berdaya. Jawara aehnya, tapi ketika sakaratul maut mah teu kuatin lantaran naon teu berdaya ku nyeri-nyeri. Sakitu gagahna Pak Harto, sakitu sugihna Pak Harto, sakitu hebatna Ibu Tin. Wayah paeh mah paeh. Wayah paeh mah paeh. Nah, lamun ka kafir ngaranna modal. Lamun ka presiden kos Pak Harto paeh, lamun ka kiai pupus, lamun ka Haji Pendi oit. Lebih parah. Kok presiden Oma masih paeh kene, tapi ieu mah koin, geus pamustungan koin. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah guys. Tata cara bahasa gitu pemendaharaan anak mun gitu mah aya mun gitu presiden saya tetap tuh paeh presiden berarti geus beres selesai paeh kafir modal ini belum pakai paeh sopan tuh masa di neraka kudu dipaeh modal namun kasih kok kiai nah namun kiai na anu di partai Golkar, PDI, PKB, saya kiai, siapa? Asud ke kiai.
atau kiai teh disebutna nupas tanya nama paeh kene lah. Kiai paeh beres. Lamun kiai nu bagus eta pupus. Lamun bangsa solihin tilar dunia mun ka Kangjeng Nabi ngalih. Masya Allah bahasana teh lu jelas kajian bahasa beda-beda ge tetep bakal maut urang teh ketika maut sakumaha tadi bakal hak katingali ti bakaleun urang perem kieu bentak ketika sakarat di rumah sakit geus teu daya teu upaya bentak geus punguh nu garaga keneh kajeun kuku bangke tadina lengan tetep bentak ningali nu ditayangkeun ku Gusti Allah jaat sakratul maut bil haqqi bentak guler gilir kekeja neraka gilir kakatuhu surga gilir deui kakenca neraka gambaran gilir deui kakatuhu bidadari kikieuan ya Allah kita lip sini pas gilir kakenca pendek neraka Gusti Allah. Nah iyalah gambaran-gambaran seperti eta teh bakal muncul wajah sakratul maut bil haqqi. Masya Allah. Nah ieu kudu kurang direnungkeun. Cenah urang mah alhamdulillah ya panjang umurna meureun geus loba ibadahna lain ku panjang umur tapi ku berkah. Urang lamun nyaritakeun barokah teh ziyadatul khair atawa aya deui bahasana ziyadatukum bit taat tambah taat ngaranna eta barokah atawa tambah kebagusan. Urang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan seubeuh eta barokah. Anjing pedi mah saboboko gitu. Saboboko teu seubeuh teu berkah. Nah, boga tanah sahektar di pelakan kacang tapi eueuh hasilna. Di pelakan jagung eueuh hasilna. Di pelakan cabe hasilnya eta teu berkah tapi orang boga tanah yang sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu di pelakan dander Masya Allah begitu dicabut teu kabawa ku 10-an dorong satangkal teh samobil losbak masa ke Garut ay Agustus nah kamari di Garut Agustusan sa mobil losbak hiji tangkal dangder sa mobil semua pengalaman hirup na otak-otakan di pasar kemis di pondok cilongok sekali-kali eta karena berkah pasti Masya Allah dari daerah Batu kemari kula ke Mekah milu nyana ge kula biasana diijabah doa ku Gusti Allah perkara saku kula tapi tahun ieu teu diijabah teu diijabah kula ngadoa mudah-mudahan kula bisa ke Mekah tapi lagi pede ulah milu nyana doa kula teu diijabah ku Gusti Allah atuh maksudna teu ngadoakeun milu kok milu gitu naon tuh diiring-iring kudu kitu datang ke Mekah ayah samangka Masya Allah anak-anak kula kaget ayah teh si daun gede panjang pohara eta teh samangka hiji mun di dahar
kuduaan jebeng apa jebeng nah nyawa jadi sama bahasa siap tidak usah puluhan dia masih kene sebel eta ngaranna berkah dipendi melaksanakan sebenarnya dia ya Allah tak eta ngaranna teu berkah cerita soal tanah lain kuluasna tapi hasilna cerita tentang dahar lain kolobana tapi berkahna nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kakuatan mun dahar teh mah deui bisa dipakai ibadah hampang dipakai ibadahna dahar urang udang dipeting teh yuk urang toab hampang karasana begitu nempok ka kamar dipendi kere berkah yuk budak kadahar naon nih budak ieu kajen ku kumaha ge kajen teh paingan teh daek gudang roti kula leungit itu berkah iya itu berkah begitu berkah mah hampang salat berjamaah hampang tawaf hampang pakai ngajina hampang ngaranna kadaharan berkah anu kasaksian ku kula datang ke Mekah ieu mah ieu giat tadi 5.000 ieu kabeh giat si eta masyaallah tidak kadaharan ala berkah nah ilmu ge sarua lain kolobana ilmu urang meninggal ilmuwan ulah ke luar negeri ulah internasional nasional sabaraha profesor di urang lamun ngabahas tentang filsafat ngabahas tentang fikih ngabahas tentang tauhid kekawadahan kota urang jangan nama profesor bejeuna tetapi katinggalina ku urang boro-boro salat berjamaah salat sorangan gamke henteu ilmu teu berkah bukan situ ngaran umur kurang kumaha jelema nu karolat ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina di Jepang loba kene anu 140 tahun 120 tahun 100 tahun 90 tahun loba di urang ge loba 90 80 lebaran bae aya tamu ka imah ulah ditanya haji sabaraha umur alhamdulillah cenah haji 130 ya Allah 130 nyaritakeun nya zaman Belanda zaman Jepang bener berarti ya Mbah nah loba urang di dieu ge anu panjang umurna tapi teu daekeun ka masjid teu daek ka mushola teu daek ka majelis taklim naon hartina panjang umur lo kos kitu ngaranna teu berkah teu berkah sebab teu ziyadah fi taat teu ziyadah fil khair nah aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah aya jelema ieu geus 80 tahun ieu atuh di dalam kurang boro-boro jadi wali entu kadaleuna beungeut ka di rumah kitu nah aya jelema 20 30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ke Gusti Allah min jumlatis sholihin aya 90 tahun 80 tahun gawe nangan kieuan nyampe ka mana goblok gorenganan zikiran opatan nah iya pagawean di Panongan dah pas kalian itu balik kurang Panongan ini mah kurang korelek dasar rumah korelek jeung Panongan nah iyalah udah nyaritakeun barokah ya lain ku luasna lahan lain ku lobana harta jangan loba harta tuh hotel aing tuh toko aing tuh sawah aing tetapi dongingna masjid nang manehanana pasantren nang manehanana majlis taklim nang manehanana jangan kok bos kitu gara berkah tapi orang boga harta tepati loba alhamdulillah tuh masjid nang simkuring alhamdulillah tuh majlis taklim tuh musola harta berkah ketika maut nikmat
naon harta nu milu anak nu milu tetangga nu milu iwalti amal perbuatan urang nu milu cukup boga harta pakai gak bangun masjid urang naon ke jero kuburan. Masya Allah sebulan teh aja saha kasep banget pula masjid sebenarnya masjid di mana? Masjid di Korea nu menang bangun Pak Haji teh ya Allah ya hoki itu bapak ini bangun kabeh kasep yang mana jadi seni tadi pengen dimawat sia saha jore aman saya ayo baca boga babaturan bersih saha ieu pokoknya babaturan maneh yang teu boga babaturan bersih saha ieu ini eta balik kipas di masjid panai lalu tadi bangga bangun masjid sih mah balik kipas servis itu dibalikan dulu alingan ya Allah ya Rabbi Masya Allah iyalah berkah loba santri yang sakadar bisa amil bisa jurumiyah tapi bisa ngamalkeun di samping mere ka batul isolul khair ilal ghair nyampaikan kehadiran ka batur bisa namil sampaikan bisa na jurumiyah sampaikan jangan sakit bisa teh bari terus kumanehna dididikeun ka murid-muridna dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun multitah lagi samsiah teu bisa kita ukudul juman teu bisa kita jamul jawamet teu mampu maca tafsir anu boleh teu bisa ngangan amin jeung jurumnya tetapi batur bisa bentar tadina teu bisa maca kitab jadi bisa tadina teu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa ieu ilmu saeutik tapi manfaat ieu berkah ngaranna sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur kula di Ambalaya geus boga teu beri caritakeun batur kula di Serang batur kula di Pandeglang Bandung nya kasep nya gagah nya pinter eueuh deui babaturan pang pinter si eta di pondokna ge mun nanya naon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna Masya Allah kuari jadi hadam bupati eta musibah kiai mah hadaman bupati eta musibah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah kiai musibah eta kiai lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara musibah kata nu geus kitu teh hatena tetep malek geuneup moal aya katenteman sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu geus kitu kiai mah saya maca amir maca jurumiyah salah bae nya salah oleh tah eta karena berkah tah urang teh endek ngamalkeun ilmu supaya berkah urang dek usaha leutik tapi berkah urang dek ngalaksanakeun tugas urang teu kudu gede-gede jadi presiden jadi lurah bae ge kudu ka sorga nu sabenerna mah teu kudu jadi polisi jenderal balokna di dieu data ka genep emang kaya balok nu genep balok kalapa mah teu kudu cukup be jadi kopral tapi ngamalkeun karena aturan-aturan kakopralan surga berkah. Nah, urang lamun nyaritakeun negara asup urang ka negara puncak Masya Allah surga dipakai karesep ke seluruh manusia sadunia. Urang Amerika lamun geus ka puncak Masya Allah nikmatin. Urang Turki lamun geus ka puncak pohara. Urang Mesir lamun geus ka puncak gideus komo urang Arab mah lamun geus ka puncak surga pohara puncak teh tapi keberkahanana eleh ku Mekah. Dideuleuh ku urang di Mekah gunung batu
jalan batu, segala rupa batu. Tapi setiap jelema asup ke Mekah hayang ngalaksanakeun ibadah Allahu Akbar. Tapi ketika ka puncak minimal balik jagong dinu anting naut gede sabelah ya. Ukurnya pan sok diajak jana tadi liwat ka Garut, eureun di puncak, ulama di puncak teh ka masjid, nya lain. Ka mana ya di penjeleun? Beuki obat. Harapan lain jagong tukang jagong. Itu blon gitu. Itu minimal. Kebelah itu dan nu mabok di puncak, nu zinah di puncak, meeting urusan perkorupsian di puncak. Jelema ngalaksanakeun tugas-tugas anu bakal diselewengkeun di puncak. Puncak teh ieu adalah negara juri. Teu berkah. Tapi ketika orang asup ke Mekah, Masya Allah, gunungna batu, jalanna batu, sekitarna batu, panas anu luar biasa. Tapi ketika datang ke Mekah, hayang ibadah, berkah. Jelema ku datang na bae ke Mekah teh geus leungit dosana lantaran dipapang ku malaikat. Lain sia dia mah gak dosa ke Mekah gitu. Ya Allah ya Rabb. Nah coba datang ke puncak dipapakna ku saha? Usaha tuh nyahoan di baturan. Nah iyalah karena teu berkah, penuh ujian. Lamun urang nyaritakeun hiji siki ngaranna siki korma. Naon bedana korma jeung karma? Naon? Lain. Ai karma masih kena dua, ai korma masih kena dua. Bedana korma jeung karma. Iya korma dipelakeun di tengah-tengah batu. Kedaekeun dia mah dipelakeun di lain batu. Dipelakeun di batu, pasir, batu paling hebat banyak nama. Di pasiran di dinya jadi cel, lucak urang mahnya jadi sih. Jadi di tengah-tengah ieu batu, tengahna di pasiran setipe jadi Masya Allah. Cepikiran urang isi kumaha bisa jadi pasir ngagedean nu eleh batu kena bongkar batu tersebut ku akar korban. Mulai batu nyingrai tina hiji siki Masya Allah batu eleh bude tangkalna deh buahna nu luar biasa berkah ieu hiji siki. Nah perjuangan berarti kudu lobaan saeutik ai berkah mah bakal indah. Gula lamun nyaritakeun Kiai Haji Abdul Muthalib teu gede ilmu nama mun cara pencak kajahoan tina gerak kuda-kudana sajuta kali ngomong Haji Pendi bisa pencak pokoknya di dalam lempang ya mah pepencaan gitu kitu mah lain deui itu Pak lagi lain deui pernah nyana pepencaan di Demak aya batur gula nu bisa di tengkas aja tuh kabuli dari itu ulah ge jadi aduh Masya Allah ya si Pendi kena hebat ngaguli ngajengkang bae ngaguli ngajengkang eta ngaranna omong kosong iya diberkah ilmuna biasa bae tapi Allah mere berkah muridna alhamdulillah nutatadina teu bisa maca amil jadi bisa teu bisa maca jurumiyah jadi bisa mulai dipetakan dina maca sapina sulam jadi bisa iya ilmu leutik tapi berkah dibandingkan jeung segala bisa tapi urang nuturkeun wujud bangunanana kakula geus ngomong Kiai engke lamun anggeus wayahna cenah Kiai ieu mah dihaturana geus 2 kali ngomong hayang gunting pita baheula geus pondok bari majelis hayang didatang insyaallah cekula geura anggeuskeun bae ya Allah anggeus jeung jelema-jelemaana nah ieu carita berkah teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamal ke berkah. Nah teu kudu loba boga tanah tapi hasilna teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat ieu ngaranna berkah.
Di Indonesia ambalaya hartawan, ambalaya jutawan, tapi teu berkah. Tapi nu paling sedih lain masalah nanaon, masalah kamawatan seseorang yang geus dibere berkah ku Gusti Allah. Muridna ayat, masyarakat anu tatadida poe jadi nyai-nyaya, di keluarga mulai halimpu pinuh ku kabarokahan, tapi ternyata dipundut ku Gusti Allah. Ini paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endek calonna ku hari ambalaya, nu lapor ka kula si ieu de calon, si ieu de calon, si ieu de calon, ku hari teh geus aya 3 rek calon bupati, tapi calon kiai mah rugi. Aya di pengen nyalonkeun kiai atuh sanu daek kiaian punya aya lain di solehan mah geus jana kiaina sabodo ka dieu weh cenah kiai tapi solehan mah aya buntutan buka coba penting ayat tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah kesedihan anu paling luar biasa. Lurah mah maot ambalaya, calon bupati maot ambalaya, gubernur maot ambalaya, presiden maot disatukan dengan siap jadi presiden ambalaya, tapi kiai maot masya Allah saha anu siap, sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah. Ambalaya kiai sakadar ilmiah mah ujung-ujungna nyin yayasan, lain salah dengan kiai sekedar ilmiah, henteu salah minterkeun, cuman mayoritasnya lain ke Allah hanya sekedar jang beli mobil, sekedar ngaluasan tanah. Sebab naon? Inuh ku administrasi jeung saja banyak proposal. Itu salah, sekedar kejaran ilmiah ambalaya pasti itu. Tapi ini lo kejaran lillahi ta'ala, beritahu Allah pasti dia romongkeun, pasti dipakai kahewa, pasti kusarerea ge mimitina hungkul kaditu nama sakumaha tadi siki korban dipelakeun disagedengeunana batu nyaringkam kabeh asal beneran siga siki korban. Kurang metakeun ilmu di sisi di gigir bakal loba, tapi ketika orang lurus cara tangkal korma bakal nyingrai, bakal mental kabeh ge. Nah iyalah jadi contoh lain nangkula teh bahasa kitu teh bedang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkeun seperti eta. Sebab dina Tirmidzi dina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepat, teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepat lempang lalaunan, teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang, teu bisa bari ngorandang ge bari angsod-angsodan. Nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah sakitu, berarti sabisana urang ibadah ka Gusti Allah maha memperhatikan, Allah maha mengawasi, Allah anu ngawasi, tapi Allah merek pengawasan khusus ka urang. Naon pengawasan khusus ka urang? Malaikat di diri urang aya 2 malaikat, belah katuhu ngaranna malaikat raqib, belah keca ngaranna malaikat atid. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib pencatat, pengawas amal-amal nu bagus, atid pencatat pengawas amal-amal anu goreng. Setiap langkah urang, pagawean urang, setiap omongan-omongan urang aya catatanana dijadikeunlah buku. Ketika urang maot jaga yaumil mahsyar, buku urang bakal didatangkeun ka urang. Nu narimana make leungeun katuhu indah pasti salamet, nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka. Nu paling cilaka diterima utonggo.
mengkaning lain orang nyokot buku datang ke orang. Ketika orang dihujanan buku teh make leungin katuhu dari mana indah ya Allah teu kudu hese bukan ku urang positif kabeh salatna positif puasana positif zakatna positif hajina positif dan amal-amal lainnya positif tinggal seri urang ketika amal urang nu goreng cekel ku kenca langsung dibuka ku urang kabeh negatif sholat namangan hayang kalem bae ku batu lamun aya jelema tahajud ge 18 rakaat Haji Pedi kok sareng teh sunat teh aya kana jelema mun aya kana jelema ieu mah sholat teh tapi isuk teh we jelema boro-boro tahajud doa ge henteu ieu potongan bloon eta ria di jero aya ujuban di jero aya takaburan jeung sajabana bila penyakit boro-boro nu ibadah boro-boro nu teu ibadah nu ibadah ge mun kacampuran ku penyakit kos kitu sulit nu bisa ngabenerkeun penyakit nu kos kitu lain kiai modern moal bisa jajan ge kudu dunia jangan lagi ngeangan dunia boro-boro bisa ngabenerkeun batin masyarakat jan diri sorangan ge aut-autan asal dibere bae ku bupati marah asal proposal teu turun bae marah da kumaha ngabenerkeun batur tapi kiai model Ki Abdul Muthalib di dieu eueuh hubungan jeung kos kara itu tah sageus eueuh kakara-karasa ku diri urang leungiteun urang sebab naon jeung pamarentah teu bendung nya mah tapi ngadoakeun menta kara dibere teh hayang nyaho pula jeung masyarakat mah teu bagus eta mah nu bedueun ka manehanana sakadar nu hasud salah jeung rugi nu hasud nyanana mah aman ulah naon murid bakal kaleungitan ku sosok manusia anu bersih batinna rasakeun coba ge ka ditu nah kehilangan kiai yayasan eueuh nanaonan bahkan loba nu ngeluh dulu-dulu lagi grepaes ya emang urang gitu aing teh kabagian ya yayasan kos itu tapi kiai kos kieu masyaallah hese nah ieu halaladir di dieu teh lain undangan sahibul musibah lain undangan kula tapi undangan anjeunna tuh urang tadi maca zikir coba suara tadi zikir 170 bohong berarti saya terbaca ya tasbih aingnya apa sebarang nah berarti gimana tuh nyaho nya nam suka bohong lah ini jelur pada di ayat 2.000 3.000 4.000 Masya Allah diberi misalnya 100 zikir ngalir ke almarhum tuh diharapkan ke manehana apakah manehana mengharapkan saun ente apakah manehana mengharapkan jeruk ente nyana mengharapkan teh doa ketika orang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karasa nu ikhlas macakna la ieu si zikir saha tiis ama nah barang pas belah dia isi dakar saha panas tembokna paingan aya si eta waktu panas zikir ahli Allah hiji tiis dibandingkan jeung zikir lain ahli Allah panas cek saha cek Ibnu Athaillah cek Ibnu Athaillah ahli Allah kutubul aulia ulah dianggap lomba ibadah anu timbul tina hate cinta dunia la kasuro amalun baroza min qalbin ar-raghib ulah dianggap loba ibadah ulah dianggap gede ibadah salat maca Quran zikir lamun timbul di hate jelema cinta dunia kebelah dituna nu kukula pernah didongengkeun teh ahli kubur di jero kubur ngahareukeun doa bacaan Al-Quran, bacaan zikir jeung sajabana tiis karasana nyanakan ningali begitu tiis teh saha isi nu zikir padahal mah saeutik tapi nikmat karasana di jero kubur teh tiis
kan nyana neuli. Oh iya orang Haji Murodin tis tah barang isuk na zikir deh panas saya oh iya Haji Pendi tah jangan ya jangan mah doakeun teh kunaon ya deh Haji Pendi doakeun ka aing panas. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah demantak baheula Syekh Marufil Qurhi buka imah deket Imam Junaidil Baghdadi kemudian manehna neuk dijual imahna tapi hargana 10 lipat ulun meuli aya seorang sudager kaget kok imah si 10 lipat teh harga biasa nanya aya naon ieu imah mahal-mahal teh endek moal meulina sakali dua kali nanya katilu kali nanya rahasiana aya naon sih imah teh mahal-mahal teh nu mantak ieu mahal imah 10 lipat ente nyaho deket Imam Junaidil Baghdadi setiap nyana zikir 40 imah ka kulon 40 imah ka wetan 40 imah ka kalet 40 imah ka kidul kasafaatan ku zikir Imam Junaidil Baghdadi mantak harga imah 10 lipat hari tak kene dibeli ku sudager ai pas kitu mah geus ai boga nama ditambah ada 10 kali lipat deh jadi tah dibeli ku jana ya sudager geus kieu bae teh kana aing mah geus teu kudu salat teu kudu mikir mantap sebab deket Imam Junaidil Baghdadi geus aing mah nyana salat aing barang ganjaran nyana zikir aing meunang di akhirat nanti aing mah geus bae mah nuturkeun nyana oh ini bener tanu baca deket kiai mah jeung mah jelok sarawak di itu teman di Lampung mimpinya mah di urang tidak mikir sebab kebelet keren kok mikir kiai ahli Allah udang jam 2 mandi wudu zikir la ilaha illallah tatangga nu keur kerek kabelet terang coba deh kumaha coba Masya Allah nyana mah kerek tapi di akhirat ganjaran zikir kiai ahli Allah tenang tuh lu batang deket imah kiai teh ya deket imah kiai berkah teu kudu salah teu kudu puasa hayang ka neraka menang bae 3 tahun menang 3 tahun datang deui Syekh Marufil Qurhi teh kadinya akhirnya dipetakeun ku Imam Junaidil Baghdadi kaget kok bisa aya di sisi imah lantaran orang tugas para aulia Allah mah diberi tugas ku para kutub urang mah dunia zahir pasti aya dunia zahir kira aya presiden aya menteri aya gubernur aya bupati aya camat panjangan tangan lurah di dunia perwalian sarua aya rajana aya menterina aya gubernurna diperintah-perintah ketika kosong misalnya di Banten eueuh wali dikirim di Jawa Timur Jawa Tengah lamun memang teu layak yang cicing di Banten nyopot ke di Turki atau di Baghdad seperti eta sarua di dunia pergaiban tapi pergaibannya lain perdukunan sarua di dunia urang bejana seperti gitu numentak Inggris orang ketika Habib Lutfi nyaritakeun di Banten kieu banyak eueuh ka Ambe ketika ka Bandung nyana sakutra bae kieu eueuh ka Ambe kan ka Ambe model Haji Pendi nyana malah mun jeung baris tukang karung warauh kabeh wow nyana kabeh di dieu tukang karung wow di Bandung tukang karung wow kulit kaget kok mah Haji jeung tukang karung wow kabeh ye sabangsa jeung sanagara ceknya lah wow kabeh ya intel aja intel deh wow ulah nanya aya salah seorang tukang karung di Bandung tapi kuari kebeuleuman nanya wow teh jangan nyimpen wow sarua pada tukang karung lain etana malingna aku tukang karung maling itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui urang hirup wari di alam dunia lantaran iman ke Allah kudu sadar atau diatur ke aturan Allah cek Allah wajib sok laksanakeun cek Allah haram tinggalkeun cek Allah sunnah tek bae-bae mah hari hayang ganjaran mah mun mubah pilih-pilih ketika kurang diniatan jadi ibadah ganjaran ketika henteu pakailah aturan Allah engke kaduhungna ketika urang sakaratul maut bakal kabayang mabok urang, berzina urang, bermaling urang, beriba-riba urang
nek saha nulungan oke warima urang geuring masih kade bisa dibawa ke rumah sakit jaga asup ka kuburan hanya amal memilu jeung urang lain milu sakadar ka kuburan terus ketika urang digiring ka masar amal eta milu baik lain sakadar ka masar ketika timbang amal milu sarua baik lain eta baik nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim amal eta milu baik Gusti Allah mata kanjeng Nabi takarrub ka Gusti Allah menta supaya selamat umat tah ieu keindahan kanjeng Nabi Gusti umat kula supaya selamat cak Gusti Allah hai Muhammad geus pokona umat anjeun sabaraha miliar diselamatkan saparo deui bakal ka neraka sujud kanjeng Nabi ya Allah sanes kitu Gusti abdi mah hayang naon hayang teh salamet bae kabeh teu bisa cak Gusti Allah sebab di dieu loba nu ibadah teh deuleu ku maneh tuh di Panongan hah di pasar Kebis loba nu leungit kebo dibawa ke ranca kebo eta deuleu oh sakit Nabi henteu tetep bae kula mah hayang dihampura bae kabeh supaya salamet kabeh atuh moal bisa sebab kabeh entai kabeh mah jam moal nuturkeun syariat kabeh sujud deui kanjeng Nabi nuhunkeun ka Gusti cak Gusti Allah gum ya Muhammad irfa rosaka angkat siraheun geus kuari mah 70% salamet 30% cilaka Gusti ulah Gusti tetep hayang kabeh bae jih cek Gusti Allah teh kabeh mah bisa lantaran atuh ieu nu maksiat amalanna geus kajian ulah nyaritakeun salamet cak kanjeng Nabi abdi mah nu dipake kahayang ku abdi mah syafaat bae daripada dibagi-bagi saparo salamet saparo cilaka atawa 70% salamet 30% cilaka Gusti abdi mah minta syafaat bae ka Gusti maksud maneh kumaha abdi menyuhunkeun salamet teh nyuhunkeun syafaat teh kieu meureun kaya hitung-hitunganana ketika dihitung nah ieu bakal ka neraka tah nu bakal ka neraka bere abdi syafaat ieu bade disalametkeun ku abdi gideuk Gusti Allah mun cara gideuk teh mah ai maneh luhur-luhur teuing kahayang teh geus atuh ditarima ku Gusti Allah ditarima syafaat kanjeng tah nu paling hebat kanjeng Nabi lainna naonna eta nu salamet baju asup ka surga bighairi hisab dibere 70 cak kanjeng Nabi kurang Gusti geus bae atuh tina hijina 70 teh nyapaatan 70 deui kurang keneh Gusti atuh tina 70 na nu hijina dibere 70 deui ubat abdi sabaraha miliar kurang keneh geus atuh Muhammad eta para aulia Allah bighairi hisab sholihin bighairi hisab kurang keneh eta gunakeun syafaat maneh beul pohara kanjeng Nabi Nabi ku dedeuna jeung cintana ka umat da sehingga kajeun teuing maksiat tapi ulah ka neraka bangga jihi nu mata kaji pendingan nu teu salat aya sapaat kana gas saya mah bukan mah terus karung dioplos bae mau ditanya kok dioplos kayak aya sapaat bon nyawa kasapatannya henteu padahal pas ieu mah kula usul ka kanjeng ulah nu ieu mah bongan nakal bae tah gas cak kanjeng Nabi hei umat kaula anu bakal cilaka deuleu kula engke ketika nimbang amal kula bakal nangtung di dinya ulah deuleu sasaha kula mun teu kapanggih di dinya ketika jembatan Siratal Mustaqim kula bakal nangtung di hareupeun jembatan Siratal Mustaqim Masya Allah ieu kanjeng Nabi urang pohara maca seringan geura maca sholawat abe urang kadeuleu sinar sholawat urang wah iya muradin aya sholawatan wah iya sholawatan barang di deuleu lagi pede kok poek sholawat baca sholawat udah kurang ditimbang amal ieu mah bagus sedang geus teu ditimbang surga
Ya Allah ya Rabb, ya mah bagus sudah saya ini mah Ki Abdul Muthalib iya sudah diterima ya saya santri surga ya saya ya tetangga ini surga tilak sholat sama lain dan kajian sebab tetangga anjing kiai surga kan kalau saya jangan memantap amat surga nah begitu di surga kan mulai sih ya Allah tadi timbang ini nabi ininya nah begitu ditimbang kiai bagus ya surga kesalahan saya dikalah saya timbang guys kabeh tuh pas begitu dipendi timbang sholatnya bagus puasa bagus zakat bagus haji 2 kali 3 kali bang barang bohong kayak ngejengkam deh hasud di situ yo dagang oplos kieu deui geus dendek ya dipending geus dedek leuleuh aing neraka asa aduh geus dedek leuleuh cek malaikat deuleuh tuh dikitukeun deuleuh kasihan ayo sia tuh ayo duit teu beres segala riba segala ayo wayahna ieu mah cek malaikat neraka Pancasila yang kukudang ketika kanjeng Nabi udah mau karikan neraka tuh nyana pernah maca sholawat coba deh lo bukunya coba lihat ikhlas kurang lamun nyaritakeun berlanjut terus pohara lantaran nyaritakeun syafaat kanjeng Nabi nu 70 jelas ya kuluna jannah bi ghairi hisab tina hijina tina 70 hijina 70 deui ya kuluna jannah bi ghairi hisab 3 kali hijina 3 kali 70 kali dan lain sebagainya aya deui para aulia Allah para sholihin sholihat kuluna jannah bi ghairi hisab anu tadi dibacakeun ku qori wala takunu lima yuqalu fi sabilillahi abad bal ahya yurzaquna sarwa yadkhuluna jannah bi ghairi hisab ancek Imam Syafi'i ieu nu ngamalkeun ilmu teh nu ngamalkeun ilmu anu lillahi ta'ala ieu adalah mujahid fi sabilillah yadkhuluna jannah bi ghairi hisab sarwa santri-santri nadi yadkhuluna jannah bi ghairi hisab giliran haji pendek pikiran ieu nu bagusna kaluhur tinggal nu goreng lagi cek malaikat ieu mah neraka maka cek kanjeng Nabi ini satu jaka surga jalan jaka neraka nyambungin dan dicoba di bibir neraka jalanan kumpulkan dan ukur sadar itu kumpulkan iya kumpulkan dah iya aduh apa karena iya begitu ditanya-tanya pernah tuh iya nggak bangun masjid namun pernah berarti kan nungguan kapal aja pede mana pernah nggak bangun masjid tuh malah semen masjid dicokok pernah itu nggak bangun pondok tuh malah mau besi pondok punya di roronan aku lagi nggak bangun pondok lagi besi tadi dong aku aduh parah ya teman nah kebelah dia pernah itu nggak bangun majlis aduh lamun pernah indah jasa iya majlis kadelena teh bangunan sakadar bata tapi nilai maknawina lain sekedar majlis iya teh bakal jadi kapal anu bakal nyalametkeun jaga di akhirat. Masya Allah lamun urang nyaritakeun nilai-nilai di pondok pesantren sakadar tina kayu sakadar tina awi hina bahkan nu liwat yang ngehinakeun orenganan eta teh di akhirat mah bakal jadi kapal bandingkeun jeung hotel bandingkeun jeung bangunan-bangunan kantor can puguh tetapi pondok pesantren leutik hina di dunia kadeleuna hina di akhirat. Nah, lamun bapak-bapak, ibu-ibu penilaian terhadap masjid-masjid biasa baik aya naon di diri urang, penilaian terhadap majelis taklim biasa baik aya naon di diri urang, penilaian terhadap pondok pesantren biasa baik aya naon di diri urang. Kok teu kadeuleuh sih kamulyaan jeung kahebatan bangunan-bangunan tersebut
perlu dibersihan hati urang lantaran ieu teh loba kokotor lamun geus terbuka gorenganan. Masya Allah, ieu teh penyelamat, pondok teh penyelamat, masjid teh penyelamat, musola penyelamat. Luar biasa. Nah, balikan deui ieu Kanjeng Nabi teh bakal nyapaatan. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh ka sorga ngan loba anu kana neraka teu perlu dibacakeun ku pula hadisna sing jarungkel terakhir tetep Kanjeng Nabi ngutus para aulia Allah, ngutus para solihin Kanjeng Nabi ngadagoan sok salametkeun. Ieu maksudna syafaat Kanjeng Nabi teh lain ku sorangan tapi di wakil-wakilkeun ka ahli Allah nu cinta ka Allah jeung cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beusi can cinta ka Allah cintakeun, beusi can cinta ka Kanjeng Nabi cintakeun, beusi can cinta ka para aulia Allah cintakeun, beusi can cinta ka jelema anu getol berjamaah cintakeun hate urang. Nah, ieu urang doakeun pulangna almarhum almarhumlah, mudah-mudahan ieu majelis salim tetap eksis, pondok pesantren tetap aya isian. Urang doakeun istrina sing aya dina kasabaran, putrina sing aya dina kasabaran, doakeun sing geura boga jodoh tah anakna tapi jodohna ulah model aja pendek. Nah atuh teu becus naon supaya nyana bisa kawin jeung santri anu bisa neruskeun sepak terjang almarhum almarhumlah. Sakilobana urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan almarhum dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere cerdas jeung marangpat ilmuna, keluargana istrina jeung putra mudah-mudahan aya dina kasabaran jeung katawakalan, tur mudah-mudahan bisa dibere jodoh santri jang neruskeun ieu lalakon naon kitu ngaranna diilaikan matillah melalui pondok pesantren. Jeung urang doakeun di pesantren-pesantren anu lain lagi mudah-mudahan dibere kuat ku Gusti Allah, dibere tawakal jeung sabar ku Gusti Allah sehingga babarengan urang ngaluhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Urang pula mau nyaritakeun pondok pesantren aya dongengna anu nyaritakeun embe ngan panjang deui teu karasa insyaallah keirah deui. Anu embena haju paeh, haju kabeh milu bingung. Tah, encan didongengkeun kan? Engke diserahkeun ka Haji Pendi dongengna, bubar jelema insyaallah. Begitu baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al ni'matana daimah wa dawlatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa auladana wa talamidana ulama wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit 'alaina zalima wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana ولك سبقنا زيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.